pasana ya Allah ya Allah. Kudu nyajak kudu Allah aing. Dasar manggeus hiji ku mesin. Berapa hiji deui tolu aing Allah. Hai baterana nya. Udah gawe motoran aing. Lain panggampang aing narak bah. Ulah apa yang serangan bae mah. Assalamualaikum. Saha? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ai jadi ya, Heb. Jangan. Kamu sih nih, Pak. Sini. Ngobrol beda. Pusing dah di mah kepagawe es bae aing. Coba eta ajakeun gawe. Kebeneran. Nah, Aing buka channel pagawean loba, dia hang di pabrik naon? Pabrik pare, tahu, aya hiji deui. naon? Taylor. Telur. Taylor. Telur. Ih. Tailor. Taylor. Pagaweana eta. Ih, geus be bagus. Beunah. Gaji gede. Bener ya. Oh, bisa menjamin kamu jadi sukses. Bagian naon gaweana aing? Biasa bantuan aing motongan. Bener ya. Demi seumangan dia. Syaratna kudu ngalamar. Mau SKCK, KTP, kartu keluarga. Kakak mun bisa mah. Teu boga kakak dulur ku dia bawa aing dulu. Kartu keluarga mah sudah yang mah. Bodo amat. Ih, geus bae pokona mah. Nu bukan lagi pol biang. Geus, Bosna. Mon. Bosna. Heeh. Bener dia. Benar, demi aing mulang kecewa dia demi aing mah. Aing betah di dieu, saya mah 18 tahun main gawe. Coba ya ajak ngajak. Oh, geus engke aing aing. Geus geura siapkeun bae persyaratanna kabeh. Kayak diri kan aing. Oh, baikkan ya. Oh ya. Pokoknya tuh sampe. Kayak Dede. Ya guys. Assalamualaikum. Salam. Bah, ieu usaha lain maju, ieu urang boy. Malah kieu jeung kieu bae ieu. Malahan beuteung aing nu maju deui ieu mah. Sabar bae kan bakal geuna geus dididikan batu bakal gece ya milik ieu. Ari masalah beuteung dia mah atuh istibaheulana maju meureun ja barang daharna teh ade mah ngentu orai dong di dahar. Bah, eta dia boy, kana ngomongkeun beuteung aing perangsa eureun-eureun. Segala orai naon nu teu asupan aing edan media mah perangsa. Atuh yo dia ngobrol atuh. Bantuan aing jain ku siapa yo? Bantuan aing. Bantuan men. Bantuan kan aing dia ngadukung aing lawan urang sioboy. Siap men, jalan mes eta mah. Jingjing berang. Ai. Lamun jawabna dia barang aingna mah lumayan. Assalamualaikum. Salam. Anjing ieu isi. Naon kana batrak ieu mah. Nek sampean nani lu mah makin ka dari ya, enak yo. Cek dia aja na tadi entah persyaratan. Maksud aing mah identitas, bogo. Ieu kakak aing, ieu dulur aing, ieu bapak aing. Ku teh nyambung identitas lain keluarga Medan. Jirog. Pancik dia mau kakak. Astaga, kartu keluarga. Kartu. Iya kabehan teh keluarga aing. Nah, naeuna. Ayo bener bos. Mana pegawaian seeutik ke angsa-angsa lah tiga lieu kumaha nu kemasukan aing. Bos, alam bae bos. Kalau ngejar target. Target naon ieu bos? Diturugap di target lah. Target tuh. Iya bae atuh bakal ge aya atuh milik mah di mana bae lain dina nu kieu ga aya. Bos main nama karyawan nih yo. Nambah kumaha dari gawe can pugu anggeus. Sugan dari nambah mah anggeus, Bos. Mun aya kan garanti nyara karyawan. Moal ganti nambah bae. Aya, Saha aya rek itu. aya kamari. Tah mesin kosong ya, dua ya. Tinggal dua andai nya bawa ke namun aing teh. Oh, oke sudah. Aya karyawan barunya. Heeh. Bikang kalain ya ieu. Tuh, nyawa ican nya kanyawan ieu. Coba deh ngepikir lah, anjing sih lah yo. Udah kata kok. Ayo bro. Assalamualaikum. Salam. Bos. Hep.
dia salah menelan dia tangan. Iya yang kudu tangan. Oh iya lu rek ngalamar. Punten kan. Beting pajar aing. Pegang, laki. beting. Aing aja ya aing. Tadi mah aing ngagaya ongkoh. Sangop. Iya. Parlenan. Abi dah rek mau bika. Permulaan men. Dia punya adik cantik. Nah saya tak bisa ngajahit gitu. Bisa lah, ngejahit. Kan batur. Itu dia kan ngajahit dan muka sahap pegawai coba ke batur. Di Malay lain ngajahit di mengaput, dia ngaran ngaput. Nyawa dia bahasa kolot ngaput. Iya, pengalaman dia. Ah, bisa tuh bos di luar be ngomong nolong Lain di sini. bisa. Oh, Enggak, saya. Dari pengalaman beneran nih bisa ngajahit. Bisa ngajahit. Atau dites bae bos, ngomong nama sudah bisa gitu. Tapi dina banget nama itu percaya. Ih, nggak jajalulan. Itu bisa mengabantuan aing tuh. Bagian ngurutan, capek kudu ngecing-cing, kudu ngecain gitu. Aing capek. Ada edan. Ayo. Dia bisa ngajahit apa obras. 5 tahun yang iya tuh gak ke Bogor. Kan tadi anu ngagana perasaan gitu tadi kayaknya. Bisa jahit apa obras. Bisa bos, nanan ge. Namun bisa mah dicoba baik. Langsung gawe baik. Ada bae, endak itu ge. Soalnya ke ngabutuhkan bener-bener ya, tapi langsung bisa mah. Bisa kan itu bisa. Bisa mah bang percaya. Yo langsung gawe ya. Hubungan eta kadang jelema edan. Sudah segi sarangan. Dia kunaon, senyum bae tadi pernah saya ngetrek. Benar bos ngomong lah. Siapa dia? Digawe langsung. Ayo, jangan baik coba mesin lu iya ya, dan mesin lu iya. Ayo dari edan, tahu lu teman kituan. Cuma dari edan lah bos. Gaji turun-turun. Gaji naik-naik ya bos. Malah turun. Turun ada belum turun mah. Woi, mana yang kita turun itu? Tadi lu nyari ya. Iya. Langsung bae gawainya. Langsung ya mah, jangan dibutuhkan. Langsung dia gawe. Di dia mah gampang, lamunnya pegawaian dia cukup ya dong ijazah nak ya. Gunting. Nah, deh yo bahan celana di kana pulukeun pake. Kumaha mah gaji turun-turun. Oh, justru eta yang lieu. Bos geus tah pegawaian kieu, non kieu pegawaiana. Kumaha ya mah ayo. Tempo, karyawan. Iya naon ieu? Pegawai kumaha cek ya? Ngomong nggak bisa eta. Dia batur mana sebelum dia batur. Orang batur pakai lengan sabelah. Saya dia kieu Jam mana? Lain ngomong nggak bisa, tapi leungin Oh, sangat iya. sabelah ya kumaha. Tadi nanya, berarti tak bisa. Oh. Pecah. Capek bos. Bos aing jak kamari mah di pabrik semen jak kieu pegawaiana. Salah asup lain pabrik semen dia masalah konveksi yang ngajahit. Kamu sih balik yo. Men. Oh enggak sih. Pukul apa? Endah gawe nangke. Pacaran bikang ya. Oh, ini salah. Sangop. Malah terima bantuan aja sama udah bae. Aku dia tadi. Heeh. Yang mulai terima. Oh, gajinya. Oh. Gajinya turun-turun orang.